Kuncinya, San? Nah, kunci mau rambut ayah di mana? Ya, kuncinya dari Panto. Mana kok kuncikan Panto memang di sekolah juga nama? Sandra, kunaon mana kamu bisa balik kunci aja nama? Sandra, lain urusan mana? Tapi cukup, udah mau nanya, udah capek. Mana mabok deuingnya? Heh, lain urusan mana? Urang rek mabok ke, rek balik puting ke, rek ngaler, rek ngidul, rek kitu, rek kiler sama mana ya? Tapi Gidit, mana sama bayi dikasih api si Abi? Bisa mana ngatur, ngomong, itu malah yang kata ayam di sayang anak, kurang Gidit. Sandra, mana gitu oge, kalau mana tanya apa mana? Sakudu nama mana teh ato, boga kolot aku bisa depan kehidupan mana? Kurang tuh butuh jawaban mana? Sandra, nah mana jadi siga kieu? Urang mah tahu kan mana anu ayeuna. Padahal urang di mana teh geus nyobat san ku budak. Sandra geus pae. Naon maksud mana? Sandra geus pae. Sandra ayeuna lain Sandra baheula. Sandra anu kudu nurut kana kahayat indung jeung bapana. Nu diatur kudu kitu kudu kieu jiga robot. Anu kudu ngajelaskeun kesakan kota teh elak. Tapi maranehna kudu seutik acan bikin anak emak. Sandra, indung bapak maneh teh jalma anu terhormat. Dihargaan ku sasama. Maneh kudu bisa ngigalanana, sangkan bisa ngajaga kahormatan maranehna. Tah eta bisa menjadi alasan urang. Bisa si Api jadi pajabat. Manehna sibuk ngurusin pagawean, ngurus rahayan. Tapi urang anakna geus teu dipalire, teu diurus. Si Amir ieu ngurusan semina. Memenar kelakuan anak batur. Tapi urang anakna
jalan pangadena bikin urang. Ku jalan dia urang bisa ngubaran hati. Tinggal ikut ke hidup jalan di mah. Nah, amannya bersih. Si mimiti ayeuna. Mana itu kudu pipiluan ngurus urusan hidup urang. Urang bisa ngurusin urang sorangan. Urangnya ka mane Sam?
Geus da angcang. Sandra, kurang ngerti sagala nu karanakan kurang ayeuna teh kecil beratna. Tapi ulang bisa awak juga kieu. Da anggeulanya kebenaran tadi urang beli gorengan di jalan. Sakapung mah kurang samara sambil menyarangan dirinya. Tidak bisa gimana. Nah, mana nyarita siga kitu? Mana boga bapaknya aku. Mana boga indung jeung bapak. Urang mah teu boga indung. Tapi kayaan geus loba. Ayeuna manehna geus teu nyalu deui ka urang. Geus teu aya deui anu ngalire ka urang. Mana geus beunghar san. Loba harta tara kakurangan. Bapak urang mangasa ukur tukang parkir. Hirup susah, segala kekurangan. Tapi urang teh lagi anter si bapak ka sakola. Urang teh dahar bareng jeung si Ami. Urang teh dibonceng bari Sukabungan jeung si Api. Jiga maneh Sandra, segala kekurangan kurang ayeuna teh geus jadi titis tulis di kawasa. Masing-masing jalma boga kalebihan jeung kekurangan sewang-sewangan. Urang kudu bersyukur, ulah ngaras ulah. nya. Kapan loba jalma besar di dunia teh? Tapi dah hampir orang. Urang sadar itu merasa loba. Para kaluyan keluarga. Tapi urang miskin bukannya langsung jadi indung jeung bapak. Urang teh boga batur kumaha. Urang teh boga batur ngobrol lamun urang sedih. Urang teh boga batur seuli lamun urang senang. Malah teh teu aya lamun urang aya mabok. Urang hayang dilus rambut ku rambut-rambut ini jadi hidung. Urang hayang dibelaan ku rambut-rambut kekar ini jadi bapak. Deudeuh sobat. Setelah geuning kalayaan kolot maneh mah teu eueuh nanaon dibandingkeun ditanya anak. Sing sabar bae san. Urang yakin moal lila deui urang bakalan ninggalkeun kaayaan juga kieu. Naon maksud maneh san? Isuk atawa pagi teman bakalan ngarti lamun caritaan urang. Sandra, Wis, wajib sareng masih kayak video laluan. Pamali ya. Duh. Bapak mana yang belakang? Gak bagian mikir itu. Kurang pengasih lagi dulu. Gue si Api dan si Ami. Udah sampai gede datang. nya atuh kurang rek balik heula nya. Hampura urang teu bisa maturan, tapi leuwih hade mah ayeuna oge gara balik. Geus wanci sareutna. Bisi kumaha nangke. Sing nyaah kana awak. Is. Iya kamu euis. Ieu Kang Ois, Pak. Aduh, menisar pisan. Hatur nuhun apa? Ya, anggap we tapi dia ulang tahun hidup. Ulang tahun. Kapanan Ois mah ulang tahun geus tasih deui. Kan bae atuh euis, mumpung apa boga rezeki. Catat tuh bulan hareup apa boga rezeki siga poe tadi. Tuh tinggal. Itu iman sakitu leutikna. Di cicingan kedua urang. Bapak jeung anak. Itu miskin. Keur pakai bungsak bahan. Tapi karasana menihanekeun.
barukannya aku. Hidup ke bunga. Beda pula penerimaan ini. Imang gedong si gedong ada bersiar puja bangunan. Pantong nalaya ke tengah imam. Lembang ibu kenal aku. Malah aku nama mengubah mubazir. Tapi ke arah sana menisuk. Panas. Tengap. Tapi kamu tahu terkadang ini jangan masalah bapak. Terkadang ini masalah ibu. Demi jika hidup ini yang sir. Manawi kamari waktu nate nanging tadi subuh angkat deui neng. Nanyakeun kuring teu. Nu mawi neng Henteu. Ari si Ami Tadi wengi langsung nih. Nangis bos yang kita angkat deui. Pada ka Jakarta soal mama. nanyakeun kuring teu. Nu mawi neng. Geus cukup di. Teu kudu ditulikeun. Kuring geus apa? Maraneh moal aya nu nanyakeun kuring. Da kuring mah dianggap eueuh. Penting. Urusan maraneh lebih penting tibatan anak masalah. Hapunten neng. Sanes di dieu lamu. Manawi izin bapak saya sedih. Tapi lain kudu di mah. Tapi kapan ada yang bawa kanggo neng? Keur maraneh hamawi. Lagi kuring. Keur kaegoisan dekas dengan maraneh hamaha. Lagi kuring. be Dicari itu udah urusan imah. itu neng tapi neng balik ka mana kitu? Kuring mau kemana-mana. Ini dia baik buat si Abi sadar. Punten maksud Kita itu udah edit. Neng. Kuring penyawa yang lebih kaya lagi aneh. Wah, udah lebih nyawa bakalan kemana juga kayak lapar teh.
naon kuring anu karasa kacina berapa. Indung jeung bapak kuring jojong deui kana pagaweanana sawang-sawangan. Jika nu teu sadar manehna teh ngabogaan budak anu keur mumujianana ngabutuhkeun bimbingan. Ngabutuhkeun kasih sayang dari indung jeung bapak. Kuring nyangka jalan anu disorong jadi kieu baru kana. Sambil tukar kuring divonis ke dokter. Yen kuring kainfeksi virus HIV. Ci umur kuring moal leuwih sampai deui. Kuring yakin segala persoalan pasti aya tungtungna. Sakali deui urang ingetan, pulang bisa awak juga kieu. Kapanan maneh oge inget keneh meureun papa tabung di sakola. Hayu atuh urang daah. Tinggalkeun urang. Urang aya kurangan. Sandra, maneh kudu batur. Ayeuna urang teu butuh sasaha. Nah maneh geus nyari kasigat kitu. Cik dokter. Umur urang moal lila deui. Cukup san. Maneh ulah nyarita nanaon deui. Urang geus sakabeh jalma geus nyaho sagala anu karandakan ku maneh ayeuna. Maneh ulah panggas harepan jika kieu. Maneh geus bebe jaka indung bapa maneh. Ngeunaan surat dokter teh. Indung. Bapak. Urang hirup nyarangan. Semoga indung jeung bapak. Sandra, maneh ulah nyari kasigat kitu. Kira manehna boga waktu teu urang. Geus saminggu leuwih urang adagoan manehna datang. Si Api jeung si Awi leuwih nyaah kana pagaweanana. Manehna leuwih sieun kali kita pagaweanana tibatan kali kita anak kasolaran. Allah adil. Maneh boga kulawarga anu nyaah ka maneh. Ngopi ngajari maneh dina sagala kaayaan. Anu teu nimah. Jik maneh kira pulang ka rumah maneh. Pulang sakali-kali jadi bapak maneh melang. Kau kasih kurang. Jin bapak maneh bangga. Ulah juga urang. Sandra, Allah Maha Adil. Urang yakin maneh bakalan pinanggih jeung sagala kabagjaan maneh anu sajati. Urang ge bapak urang teu boleh ngadu asan, sangkan maneh bisa kaluar tina kasoalan ieu. Urang janji san, isuk atawa pageto, lamun urang panggih jeung kolot maneh, urang bakalan ngingetan yen maneh teh butuh pisan maranehna. Urang rek balik heula nya. Tetelanya harta banda dunia barana jadi banda bisa menggantian kayaan jadi kolot bambana pejabat di hargaan sesama hidungna remaja
orang itu malire. Bingung apa mais? Suka atuh, Pak. Pokoknya apa mah heuis. Sekali mana dapat kulit Sandra, jadi contoh hidup. Berat ayeuna urang kumaha. Bingung is. Diantar. Punya. Tulungan. Macana. Bisa nulungan kita budak buat indung di bapana. Tapi nya, kudu kaman ada yang bisa lindungi bapana. Cobian eta kamu kodok. Jigana Mang Kodok apalagi bulan di juragan gaya jeung hiburan ayeuna. Odot. Si Odot. Apa yakin? Si Odot apa nih pada juragan jaya sareng ibu Ratna? Leuwih hade. Ayo kan kumar si Odot. Euy, apa rek kumar si Odot? Kita masuk kemuan we di dieu nya. Eis, mana bisa nulungan urang? Anggap we ieu mah hiji pametaan pamungkas ti urang kali babarengan jeung maneh. Nah, kumaha gitu? Hadirin. Urang hayang anjang-anjangan jeung maneh. Urang hayang maneh jadi si Ami sakeudeungna. Ami, Ami kemana baik? Apa sabarasa asih ke pendak sareng Sandra? Sandra kacida sonona ka Ami. Ami, Sandra hoyong bisa didamel ke susu jahe kayak ngadamel Ami. Kayak enjing damelkeun ya Ami, sama Sandra. Ami,
Mana teh nyarita naon? Urang mah teu ngarti. Masing-masing jalma ngabogaan usia. Geus bae lah. Jaga oge maneh bakalan ngarti lamun carita aturan. Ayeuna saatnya urang indit. Urang boga hiji pamentaan ka maneh. Di mana Sandrana? Iya, gimana Sandrana? Sandra. Sandra! Sandra. Ya Ami bagus. Nah aja teh bebe cantik baheula ka Ami. Sandra, ngaha mencari kieu bagus. Kunaon hidup teh kunaon? Euis. Sangat deui ieu teh. Dia datang bari lari ibu hiji ka kieu. Sandra. Ya Ami bagus. Ami. Piraha anjeun aku jadi induk kuring. Bagus, ngaha mencari tas siga kitu. Salah anjeun. Iya, api Sandra, api. Abi. Perasaan kuring ca pernah wau jeung aranjeun. Sandra, mana orang nyarita siga kitu? Sandra, api sadar sadar iya api geus jauh jeung ide. Api janji disametaina ka hareum. Api bakal balik jika baheula. Hampura api bagus. Cari tinggal tuh. Ribut bae nya. Kuring teh nyarita. Euis. Hiji pamental urang ka maneh. Isi atawa pakai tempat pamili di bapak urang. Bejakeun yen urang geus di heulaan. Carita teu sacara kasih. Kapuri. Kedengeran urang ayeuna ka maranehanana. Di omah pura-pura bejakeun. Yen urang kono bisa ka maranehanana gitu ya. Hampura itu urang teu bisa jadi budak anu diharapkeun ku maranehanana. Sandra, iya api. Hampura api jeung ami bagus. Sandra, mana teu pantes nyarita siga kitu di hadapan kawan maneh. Di omah bejakeun. Yen harta kekayaan maranehanana teu bisa nggantian kanya aku menjadi induk jeung bapak. Sandra, Amura Ami geus sampean belajar ka hidup. Saaya urang induk. Urang hayang ngalepasin heula sama urang ka induk bapak urang. Baheula. Keur urang leutik keneh. Unggal isuk-isuk. Si Api sama Bageut kudu jero dembu. Lamun si Amin. Udah sore mapak mati. Si Ami sama ibu dieu. Urang dieu pikireunana bari nyarande. Bari ningali lalai anak kaluar dina panyemputanana. Si Ami sama Bageut kudu nanti. Sepi bisa ngaku. Bapakku ngap pergi. Nurilika nalayangan. Neangan amus-amus. Sandra. Sandra. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sandra!
Sandra, ampura api banget. Api rumah satu mencolek dan Aida. Sandra. Duh, Gusti. Alhamdulillah parantos kapidangkeun patandang nomor tandang 35 grup SMA Negeri di Bale Endah naskah tungtungna tunggara karya Ayi G. Saspita. Ka para pemain mangga ngadeg di nyawa geula ka pupuhut teater Sunda Kiwari dihaturan ka nyanggakeun wayang pangajen ka pimpinan grup atau ka ketua rombongan salah sawios anu nampi ka biasa ka sutradarana mangga dihaturanan.